beli sangu. Kurang teh dagang beas lain dagang sangu. Tapi kan sangu tina beas. Mun rek meuli sangu mah ka tukang nasi we lain ka tukang beas. Kan di dieu teh tempat bahan baku nasi. Iya, tapi kan lamun erek meuli motor oge ka dealer lain ke pabrik baja meureun. Tapi dah oge nya. Lamun hayang ka pusatna langsung mah geus we meuli ka sawah. Piraku ka sawah manya transaksi ka ekosistem. Maksudna heuh mah kurang salah. Beas raskin aya teu? Nya eueuh atuh di dieu mah manya aya beas raskin. Di dieu mah alus beasna kabeh. MBG ge ti dieu beasna teh. Emang MBG make beas naon? Beasiswa. Kan buat pelajar. Nu balik make beas naon? Beas atah. Yang geus tuh orang meuli nu 25 kilo sabaraha? Arek nu 450 atau anu 460? Anu 450 bedana naon? Bedana ceban. Boa gelo. Nu bener bedana naon? Tapi lamun dibedakeun jeung tetangga sabeula nu jualan beas, jauh bedana. Emang bedana sabaraha? Bedana teh 10 tahun. Nya da di lanceuk. Asli, si teu percaya mah bedana jauh pisan. Sakilona bisa 150.000. Nu bener, emang bedana naon? Jauh pisan bedana. Apaan itu mah daging sapi?